tutunya sia nu goreng perlu dising wong parang di luhur gunung kumpul euy Hinge mangga ulah. saung dihanapeun abdi melangkan punung kumaha neangan lepas tina Dok. Dok. moal panggih kekasanan itu nyorak Dok. kang tumuan kang curang nyorak Malela dianggap Pagerjaya rek bela wala kapalan urang asli bela diri Kajal mirek kadon mantun ngahariring bari abdi malim di kantun yang akan sebab bangkus Gusti buka katapi kali-kali pengahan Gusti alimantun tebi Ucu gajang-gajang deui ngomong teh meh tereh naon tereh gajihan calokan batur-batur oke bos bahasa euy cenah yak seri beki bahasa sajing teh Kering. kering kerontang hei dulur come here let's go Dok. si anjing si ganda mau akan dia si anjing mau balik anjing mau balik alah kumaha perang na anjing guys ya aduh alah sakit jadi kunci gua di kamar sih dah bijil si goblok deh kacau datang sih bener Kacau kumaha? apanya budeg anjing Badeg cager. celina di beton anjing alah budeg jadi goblok budeg alah ketek aing nanya saha nu maot anjing alah aduh bapak maneh maot ubaran ku tutut Biasa ge. hakan ku sia tutut jeung balongna geraja tempo aing kebayang gelut nu budeg kumaha anjing ya dititah gelut ngadon ngising nengan WC geraja tempo yang akan semah Gusti diterima ulanto cek aing oge cek aing oge alah Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng we keur naon obeng rojok celina tuman alah wey duh telat anjing yang akan semah Gusti ai diterima sia teh naonana iya aduh merong ka aing minta tulung geranya aing merong geranya tinggali Paling teu. acan gela gera ayo aku menunggumu ayo geranya tuh ya cek aing
nya aing mah Awe, nyahoan barang. sok lalajo na YouTube aing teh apalan tuh anjing pa songot sia bau bangke ha songot maneh bau bangke alhamdulillah iraha naon anjing bade nikah anjing lain nikah beleguk sungut sia bau bangke alhamdulillah ka urang mana aduh eueuh nu kawin anjing eueuh nu kawin dulu itu ka urang dawuan eueuh nu kawin amin mudah-mudahan ilaha nikahna eueuh nu kawin Balik. mingon payu najing ngiring binga mudah-mudahan cing kawengku kukula warga anu sakinah mawaddah katut warahmah oge tekantun wa imik jeung wa udin kumaha we anjing kumaha amin mudah-mudahan didoakeun ira bulan maduna naon anjing naon deui sia teh bade ka mana bulan maduna eueuh nu kawin anjing ish nah batur mah bulan madu teh ka Pangandaran ka Bali nah bulan madu teh ka Oyo anjing jelina tina naon si goblok nya kumaha Gusti sumuhun ngiring bingah urang salaku babaturanna Gusti dina waktu saena nya naon sumuhun Dukung. naon da papasangan hirup di dunya mah aya awewe aya lalaki aya halodo aya kulan sumuhun ning eta apa naon sumuhun eta awewe jeung lalaki hujan halodo luhur handap jeung kulan mohon ta eta beurang jeung peuting sabab naonana ka atuh hiji-hiji lieur ye saha nu ngomong anjing teh diuk teh kulan teu ngomong tah kudu ngomong dengan kieu sia tah hakan Gusti eta Bulan ta. alhamdulillah ya Allah Naon? geus lohor deui aing mah cuci sia bedug aduh Bang barang udah kiruan nutup dina naon nenek nona. oh Sanes sekarang ieu dengan yang buruk aing kalakuan ularek sakamakama lain daun awi lain baca diri Kapan abdi minta cai kunaon tadi cangkiran kunaon mah Bos Iwan Bel Jakarta tadi kapan abdi minta jangaji kunaon tadi pikiran gara Bapak Guru Taslim anu bager kunaon mah tadi pikiran jika
atuh panglayunganakeun tumpak kuda da sela berem ieu tumpak kuda duh da sela berem Sor kapayun bos Iwan Bel masih mancok ulah. Ari cik atuh Ampun wajah beri. panglulungan Sor kapayun bos Hadi Mulyana masih mancok ulah. Bos coaching dasar boleh gitu. dikakaya bos Iwan Bel Jakarta deui anak Ari handeuh mah bos Iwan Bel Jakarta deui anu bageus dibantung bantun telau cantik gidi kali deui wa japri dikali deui Nyagakeun kanggo ka bos Hadi Mulyana mah. ngeret Pak Haji Guru Taslim deui anu bageus tongeret Ingkang samyang ngalakas satengahing Tegal Kurusetra ngalakas satengahing Tegal iya Kurusetra para denawa sadayana parantos sempak merbayaksa di payunan ieu pingpinanana nirahangan tika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu kiwari geus pada kumpul dina waktu ayeuna nyaeta mangsana balitungan urang jeung urang-urang Pandawa bagea dulur-dulur Pina damel Gusti dina waktos energi sima abdi nyangakeun sima pangabaktos kanjeng panjenengan Gusti muga katampi kalayan kabingahan ditarima atuh dina waktos ena tayak pekerjaan Gusti purwasana kerjaan imbalan bujeng ingkap kunut tembal geuning tenaga mutala rapat dikajangakeun Asyam le rusuh-rusuh teuing cete sanesna naon Gusti abdi mah turunan suku supir
supir dalang ngomong detik tertapu nya kitu bos. Kumaha wayahna anu dising harapan ku urang ayeuna teh si Bima jeung si Gatot Kaca deuleu lain gawe enteng-enteng sabab eta jelema nu panggagahna cenah. Jelema nu panggagahna wayahna salarea ngalawan si Gatot Kaca jeung si Bima. Sae Gusti aya ku saurang mah pasti urang bakal teter jajaten. Tapi lamun dirempuk ku salarea hancur si Bima. Siap. Ayo bejaan anu lian mangga Gusti. Ayo. Ayo maju. Ayo. Woi. Ayo. Woi. Ayo. Woi. Aduh, si Haji. Ih, Allahu Akbar. Tengarti aing mah. Ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat. Ongkoh dikumpulkeun terek badami, tapi geus kumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Kumaha ieu teh? Gusti nu agung. Ya aing guru kumaha deui. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babatok sieun ya Allah. Ya. Karena aku sudah capek ya Allah. Ya dengekeun. Urang terek ngalawan si Bima jeung si Gatot Kaca. Ta ayeuna teh urang teh bebeakan. Sabab dina waktos ayeuna urang teh kahutangan budi ku astina. Dulu Haji kalau ku pawar saleh Haji teh. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah huludu kepada sia ya Allah. Tapi asal jangan terlalu kenceng. Dan aku juga takut. Balucenia loba mantega balucenani bau tarasi lagu naon jig di situ ditinggali-tingali teh maneh ngobrol jeung sieum ni uplek lain uplek aji lieur nah teh nyamung nya heueuh goblok atuh si Mayuhan kuat nah budeg nyaho sia mau Yohan kuat itu babaturan aing keur SD apa sisilahna maneh mah kuat ya tong borok maneh inungna ngagantung maneh nah teh nyamung-nyamung dititah meuli minyak der meuli oli kabayang ku sia bala-bala digoreng ku oli cing bala lenyeng teh bala-bala bala cat dititah meuli beas meuli keusik tina rek nyangu jadi ngabangun kabayang ku sia teh babaturan aing iwati aing wongko udah bisa ngomong jeung ieu nah aing mah boga carana carana kumaha tempo lamun aing nyamung tempo anjing teh tempo bolototkeun mata bolototkeun tah untuk kekerot mekasima eta tempo anjing tempo Wah. Kumaha eta? nempona tong deket teuing aing ditonyok dicentang da sia mah galak di imahna ge tulisan awas anjing aing galak cenah ti kajauhan we tempo tempo hei naon tuh yo jig dari toel acan hei naon kumar kali katung tungala atung ember oh jadi urang teh ayeuna terek ngalawan si Bima Gajahna Pandawa dengekeun Dengerin. ke ieu kumar kali katung jeung Bima naon urusanana anjing teh teuing ka kitu nyaho jeung saha deui ieu teh lawaneun teh
sawadikap salinghep tanglei kulikatur semadud alobaya parolakon belilah produk Indonesia. Oh ayeuna teh oge jeung ngalawanan si Gatot Kaca nyaeta anakna si Bima. Dengekeun Sawadikap jeung Gatot Kaca naon ieu teh? teuing kitu nyaho. Iraha Tahu bulat digoreng 3 bulan ke tukang tong dibeli geus bari pipanyakiteun sabab lamun ku sia dilebok sia mentret di mana mentret teka tadah sia busiat dibawa ke amulan dibawa ke UGD geus di UGD balik deui da sia bau tai waktu sayeuna poyana oh ayeuna nya ke aji kita ongkoh loba tapi saeutik kita teuing kitu nyaho saya ku sia tah anjing sia tidak gor aing ya Allah ya Tuhan kami terima kasih ya Allah atas bongbolongannya aku bisa ngobrol dengan Bapak Toksio ya Allah. Prong jangan terlalu dekat bisa ditinggal. Oh, di lengan mana sih? Aku lengan mana? Ah, di dia. Aman ini mah. Hey, naon? Ya. Wah, bener Anjir, yes. Hey, naon? Iya beres. Hey, naon? Kumar kali katung, tungala atung, Aisyah ngomong naon? Sawadikap, tahu bulat digoreng dadakan aja, 500-an belilah produk Indonesia, tina waktu ayeuna, weh. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hambamu ini kekuatan untuk ngobrol dengan orang stres ya Allah. Nu aing aja, gitu. Beda-beda teuing aja, gitu. Gatot Kaca maju siap belajar. Syah. Doh. Aing Gatot Kaca. Anjir. Edan ieu geuning Gatot Kaca deh. Luar biasa sia. Saya naon sia. Ngaran aing Gatot Subroto. Diuk sia diuk. Alah. Ieu lawan aing ieu tuman ieu. Iya jelema aneh make pipa ieu jelema ye. Ngajar teh pipa cenah. Sugante wah gawir di dieu. Pan pernah sih tanah aing. Menere was kuring digejebur kana gawir. Sugante di Cikampek mah wah gawir. Pek teh geuning aya gawir. Ieu dada ngadurudun. Ieu dada jadi babak belur. Tega berus kana gawir. Menere was ieu kuring. Naon merong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh ka dingena.
Cik sia teh karolot. Ngomong digitu-gitu. Nah, urang Pandawa mah ngomongna karari itu. Gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh. Atuh jadi kieu. Nah, jadi hese roba. Dehemkeun atuh dehemkeun. Aham. Wah, gini kayak jelema. Gatot Gasa anta apa? Penyir. Edan sorana ieu jelema ieu. Oh iya gua si Gatot Gasa teh. Iya. Di Poldaran sia Gatot Gasa ku aing. Maju sia. Maju. Jeung aing sia mah. Naon sih deh? Nu ngomong teh bieu maneh? Heeh, anjir. Makhluk hidup sia teh. Si goblok. Anjing. Aduh, sia teh jelema. Heeh, aduh ya Allah ya Rabbi. Kakara umur-umuran aing mangge jelema nepi ka goreng patut kieu ampun. Saha maneh belegung. Irung nepi ka depek kieu ampun. Liang irung meni pongpet. Teu eungap sahirup kitu. Henteu wah teu normal anjing sia. Irung sagede kitu anjing. Daripada sia irung sagede hong. Boros oksigen teh sia teh. Cieu janji ngalawan ka aing. Duh ngalawan gede hate si goblok dah. Hei, naon sakitu mah wani we maneh. Pamajikan aing sieun ku aing. Waduh, pamajikan sia anjing euy ngambek euy. Aduh, aing maneh boga kaca di mah. Nya boga. Pernah ngaca? Ngaca naon? Ngaca edeung. Nya pernah. Teu nyeri hate eta beungeut jiga kitu. Da aing malah mau ngaca beungeut jiga sia meureun teh gantung maneh mah aing. Ngacerit maratan langit kocak maratan jagat aing. Ngagukuk mah poe cerita. Lara tangis mah poe aing. Ningali beungeut jiga kitu ni eueuh mangpaatna beungeut teh sia. Aing sia boga pamajikan. Boga teu normal pamajikan sia anjing. Teu normal tah. Lalaki awewe ucing paingan anjing atuh. Aduh. Terus maneh teh aing maneh kasep beleguk aing mah. Terus aing juga naon hayang apa maneh juga naon. Juga cangcut anjing. Paduli aing juga cangcut sia juga eusi cangcut. Naon? Aing juga cangcut sia juga eusi cangcut. Atuh kanyu tadi kita mah. Eta geuning. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Teu hayang wawuh jeung sia. Komo make pokopea sia teh. Teu hayang aing hayang isap. Naon hubunganna nu kopea jeung isap teh. Marokana meureun kopea teh lambang agama beureunan, da teh mah pakaian. Gandeng. Bandung dakwah heureun aing. Dina dakwahna ge aing mah isap, kana pindah agama. Ai kanu geuleuh mah kitu da wala da euy. Naon? Ieu mah lamun da wala lamun ya. Naon? Lamun tina dahareun ieu mah. Maneh bolu nyir bolu euy. Dunungan Dunkin Donat. Aing anjing naon roti bakar. Si itu naon anjing. Naon bangke anjing. Naon sia barang? Lain anjing kita ngada bangke. Hakane ku sia aing teu beuki. Peker maneh mau disisakeun. Lamun tina inuman. Aing panta. Maneh krak dingdeng. Anjir hayang krak dingdeng. Pancek sia goblok teh. Biar narek ku aing. Dunungan abdi. Dunungan abdi esrot. Biasa kan? Baik. Situ naon cing. Lamun tina inuman naon cikiih aji. Sabar hate sabar.
sabar keur puasa aing puasa. Puasa aing teh puasa. Puasa naon sia Senin Kemis. Panenna mah Rebo. Atur Rebo Jumaah gitu. Lamun tina bubuk mana bubuk ranginang aing bubuk besi bubuk wajah deh etina yang nanyakeun ya jik aing sayang deh anjing itu mah teu lamun maneh naon cing naon bubuk tai anjing anjing disabar-sabaran teh ku aing geus setan goblok si teh abina-bina teuing si teh ya kan jadi amak teh si goblok teh ku aing nyebut bubuk tai anjing si teh abina-bina teuing si teh awas ya ku aing anjing mun ieu nu alus ka aing teh si teh tadi teh lamun tina mobil tuh geus dia deui si goblok teh bahaya anjing nu goreng da mobil gini aya aing naon kaela goblok sia mungke tuh si laing da malah mobil Perosa anjing aing Pajero dunungan teronton sawiasnya baik aya aing naon anjing iya beres tanyakeun aya aing lamun jeung mobil heuh pasaran anjing pasaran mah keur nu modal aja kabina-bina teuing sia teh kurang ajar sia teh kabina-bina teuing aja aingkeun aja naon aingkeun sok kumaha sia ke Gusti tenang Gusti diberen walus ku abdi tina da deungeunna sangu aing pinang deles engke aja ku aing sia teh pan aing subina ge teh tong diheulaan licik jo pinang dalan saji kabeuki aing teh beda-beda teuing sok atuh pemane we iya beres abdi pinang Lokmas dunungan abdi babat raweuy mana deuk bae pek dia babat domba aing kael anjing sia mah tuh situ lah tuh naon mane babat sapi ai kuring sta dengekeun ku sia nya ye mane mah babatna teh babatok sia ditinggal cing bener-bener teuing karasa sia fisik euy main fisik sia goblok teh nonyok beri-berim tekeuna ka aing Gatot Kaca anda apa jeung aing saeng nyaho di loga maju sia iya pes wah iya sok sia lamun tina orai anjing naon sok aing orai kobra wah orai kobra tet gini nagini orai kobra situ di tukang tuh naon kilaji kumaha aing maneh orai wing orai kobra maneh orai saja aing lamun sia dipacok orai anjing dulu ke rumah sakit paeh we teh rame goblok gitu teh nyeri hate nyeri aing mah si Ajik tegas kitu hate di goblok hei tua goblok aing geus wudu sih teh bina-bina teuing aing batal ge didinya ulah macam-macam ka jelema ieu deh nah ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anya celang nangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirahna dagor kulingis kuat
modar. Atuh tong dibejakeun. Kabina-bina teuing nya teh kumaha? Anjing. Kabina-bina teuing sia teh. Can pernah kasih menggoreng tapi seneng kaing. Aduh. Lamun tina lagu. Aing lagu naon cicing kumaha aing anjing. Aing pangpung hideung. Ari aing. Sia kestawa. Halo sia teh mah. Wah, montong kegituan sia gelut ting aing lah. Lieur aing mah. Heh. Di daguan ku aing sok. Di alun-alun sok. Maneh ulah gelut jeung sasaha. Omat. Maneh ulah gelut jeung sasaha. Lamun maneh gelut jeung batur berarti sia geus mengkhianati percintaan urang duaan. Karena kita telah terjalin percintaan. Jangan sampai kau tananan-tananan keperluan lain. Tungguan gue aja, sini. Oh, kayaknya maksudnya. Di peldaran kuaing sia Gatot Kaca maju wat. Edan kuat jelema wat. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa bihamdi. Anjir. Edan dia jelema wat. Wes apa? Alah, what? What's up? What? What? Anjir. Tendangan gitu-gitu ting Messi dulu. Hah, resep. Luar biasa lah. Ayo gila. Hunak makni ni mana makni hunak winak ni maya winak. Hah? Maneh anu anak ngak-ngaknya ni nak wakno ayeuna maneh pakat ni moktanan wae. Di modalan naon? Hah? Di modalan naon? Lani moknalan. Lani moknalan dami ni moknalan. Hatur nuhun. Ni moknalan hatur nuhun. Ni moknalan, teh ni moknalan. Noh nya ampun aing. Mere duit sabaraha? Anu lain ni mere duit. Dami ni moknalan. Nuhun atuh kitu mah. Anu nyi goblok. Ni modalan nya nemok nya di modalan teh. Maneh ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulu maneh ni umur. Oh, keur dagang bubur. Anu nyi goblok. Ya, naon? Aing naik nulis. Naon? Banyak nya. Nek nulis nah nek nulis. Pak nek ni maka ni mo nak nu ka una. Ni nak wa nu ayeuna nah. Banyak. Hasut. Jadi banyak mah. Hapus tuh. Langit nya hakmu mangin ya mah ngoblong ya mah. Nah ni balik nganeuy. Nah. Oh, banyak. Maneh rek dipodolan ku kaula. Anu, lain ni modalan. Baca. Maneh ni podo. Salah nulis anjing teh kurang ajar.
iya. Mayu wit. Ayo, boy. Ayo. Nah, hirupnya eleh jeung eleh. Ini mah nyuan mah heula teh eleh jeung eleh aing. Ayang sang anik-anik meunang aing teh. Ungak bangungnya eleh eleh. Heeh. Menda nyulung kau di patni jangatna. Wais. Yo, nah. Tah, komo geus eleh geus aing mah. Sikiep. Cek aing oge. Cek aing oge eleh. Mudah. Iya. Wais. Eleh. Pondong ni nongeng. Aing mah tara biasa. Tong ni tongeng sok disada. Sada kumaha? Disadana kok. Iya. Woi. Beres. Pesan gula barem gun. Benang ku syukun. Biar wakna kumacing. Waduh. Bari nepu ka si Wiwit kewen. Jempolna kumacing. Iya.